Alhamdulillah barudak poe Minggu ayeuna mah warung teh kedatang rame dimimitian ku barudak anu gareulis jarajan seblak makroni basah jeung minuman. Terus tumben-tumbenan oge ieu teh jarajana di dahar di dieu. Pan biasana mah hari jajan teh sok dibarungkus. Ari poe ayeuna mah yang ngajaran cenah di dahar di dieu. Pesenan barudak anu genep ieu karek beres. Geus datang di si Ate jeung babaturanna arek jarajan basreng. Terus di dieu ge abi teh keur nyieun pesenan pisang keju jeung makroni basah. Pisang kejuna teh saporsi anu 5.000. Terus makroni basahna ge sarua saporsi anu 3.000. Terus di dieu ge si Awa anu arek jajan makroni basah tapi ku abi teh dititah antri. Tah ieu di dieu teh pelanggan abi nu gareulis geus beres. Lanjut di dieu teh abi nyieun pesenan anu babaturan si Ate. Caritana pesenan anu babaturan si Ate karek beres. Warung abi teh kadatangan di pelanggan anu jajan makroni basah jeung basreng. Biasana masuk jajan seblak tapi majar teh bosan cenah tiap jajan seblak wae. Jadi poe ayeuna mah yang ngajaran jajan makroni basahna. Lanjut deui barudak anu gareulis anu tiap jajan teh pasti jajan pisang keju. Ari biasana mah jajanna teh duaan tapi ayeuna mah mawa babaturanna jadi jajanna teh aya tiluan. Saperti biasa jajanna teh pasti jeung minuman. Pesenan barudak anu tiluan ieu beres lanjut di dieu teh aya si Inces anu jajan basluk. Terusan oge di dieu teh si Abang jeung babaturanna jarajan mie rebus. Asa geus lilanya tara ngontenkeun si Abang. Lanjut di dieu teh si Ama jeung babaturanna jarajan seblak. Terus oge moal tinggalin si Ayu sarua mawa babaturanna jarajan makroni basah minuman jeung roti bakar. Lanjut deui ka sorena di dieu teh aya si Eneng-eneng anu gareulis jarajan pisang keju seblak jeung roti bakar. Awal nama jajanna teh yang makroni basah jeung bacil. Tapi si makroni jeung bacilna teh geus bea jadi jarajan saaya-aya.